Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepangli sareng simkuring Muhammad Rifki Nugraha dina acara Warta Sunda. Dalam sababaraha menit simkuring bade ngadugikeun warta. Warta baris anu dikapidangkeun nyaeta Mangratus Imah di Cingiseut Kacahan. Pamirsa, Mangratus Imah di Lelewek Cingiseut Arcamanik Kota Bandung, Kacahan, Balukar, Walungan, Cironggeng, Limpas. Teu poe Salasa sore kamari, tepi ka poe Rebo isuk-isuk. Eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mana-mana. Dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung drum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm. Satu tas petugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Najan cai nang ngorotan, kegiatan warga di Lelewek Cingiseut Arcamanik Kota Bandung masih kateg. Pangna kitu, jalan pikeun ngajug-jug ka paimahan warga masih diblokir tur kakeum. Sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter tur dipahing ngalalar ka paimahan anu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeum mimiti meresihan imah katutwa harta bandana. Warga Cingiseut Arcamanik Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi Walungan Cironggeng. Nu kiwari geus deet eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna Walungan Cironggeng. Samalah tanggul Walungan Cironggeng kungsi rempak 2 kali. Eta caah anu ngeueum Mangratus Imah warga di Cingiseut Arcamanik Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malam Rebo Balukar Walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede nu narajang ka eta lelewek. Pamirsa, sakitu nu dipikahatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Abdi Muhammad Rifki Nugraha amit mundur. Hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.